Ngopi, Bro. Beraya sadaya. Mantapnya kopinya. Matiin ka amis ieu. Kopi teh ngan duanya. Tah itu tiluan pernah mah itu Sebutan dua. Pokona mah tong hilap we ka warung Tan, pengen kopi tan. ka warung Mang Yana ieu teh. Kopi Di luwak. mana di mana? Kopina teh kopi mantap ieu teh. Di Cipajaran. Cibajaran, daerah Rancaikek. Pisang tak sip. Lain. Ini pisang keju. Ieu cai panas tis. Panas. Untuk balik untuk Henteu tuh ada. balik menyeri beuteung. Tiap kemari. Nya. Palingan biasana sok nyeri beuteung jeung pait. Heeh. Alhamdulillah natenya kamari poe Jumaah. Naon dah? Nya poe nu hade gitu. No, poin ada. Heeh. Manya maneh ka apa? Poe nu hade eta. Kamari teh aya berita duka. Di poin ada itu berita duka. Nya. Ngantunkeun Oh, Wali Kota Bandung. Nuhun. Mudah-mudahan aja nanya Nya. cing diterima iman Islam. Amin. Cing dihampura dosa-dosana. Amin. Cing disangkeun alam kuburannya. Amin, amin. Dan sadaya bakal ngarantunkeun nya. Saya nate bade ngantunkeun nate anjeunna teh bade khutbah Nya. di masjid eta teh. Nah, kenapa itu tanggung? Insyaallah husnul khotimahnya. Insyaallah. Insyaallah. Bagus sih. Ada khutbah. Terus kepal. Nya pingsan heula dilarikan ke rumah sakit dan ditelah lari nya capek atuh. Geus ieu ditah larinya. Aduh. Berita teh sok ngene wae dilarikan ke rumah sakit nya jelema pingsan. Aduh capek. Ngeledek pas hujan. Mudah-mudahan sih nah. Cing ditabahkeun we tuh Bahkeunnya keluargana. tinggalkeunnya. Nuhun. Keluarga anu ditinggalkeun cing ditabahkeun, cing disabarkeun. Tong hilap we ngadoa ayeuna mah. Dan diperlukeun ku anjeunna mah ayeuna mah iwalti doa. Dan Leres. sok sedih urang Ada keripik. asli sok sedih. Nah, apa sedih? Hah? Nah, apa sedih? Teu inget umur teh beuki dia teh beuki ngurangan mah deh. Lain mungkin ngolotan. Sarua aja kopi ya diuyup beuki ngurangan. Enggak bisa. Lain emang kerasa keturun ngurangan. Nya. Lain tambahan. Sambil ngalut, kasem ngalut. Aduh, Kamboraya aya kecimpring ya. Buatan Garut. Oh gitu. Nah, Sambil iki. ngalut. Tahu bisa. Ade, Tah. sok. Insyaallah ieu mah lada daya cawean. Mau pahit. Mau apa? Seblak buatan Garut. Haus kieu lauk. Buatan Garut ya main Buatan Garut. Yang kopi teh ya tuh pas. Nikmat nah hirup teh. Nah, iya. Udah nikmati. Nikmatinya. Walaupun sakeclak tapi nikmat. Coba lamun 2 botolnya. Mabok atuh. Insyaallah kopi 2 botol mah. Sutradara abi ge penyakitnya langsung lambung. Langsung lambung. Gara-gara kopi, kopina bahe, gelasna diuyup. Nah, eta Ya. diuraheutnya. Tah kena lambung sutradara abi eta. Lain cikan tadi teh ayeuna teh umur geus beuki ngolotannya. Heeh, beuki ngolotan, tapi da aya tinu beungeut mah ieu bayi kene. Bayi kene, da cok penonton gitu. Masih resep kene karanda. Nya maneh masuk ngomong eta wae jadi masalah. Aduh, Cikan atuh umur. Curiga maneh euy. Eta mah ngodean wae. Engke atuh di WA. Privasi itu. Pasti eta mah. Musim hujan, pokoknya menjaga-jaga kondisi ya, virus kopi teh ayeuna teh aya nu anyar-anyar deui wae ningannya. Dan terus di Bandungan mandang ge
anakan deui yang penting urangna sehat gitu nya. Jadi itu bumi teh kekurangan tanah. Gitu. Jadi ku ayakeun corona teh. Jadi panal kan manusia teh tina tanah tadi depan. Kembali kana tanah jadi kekurangan teh. Naraot apa jadi tanah deui. Mohon. Jadi ku suburkeun kudu ngalobaan deui. Kan ayeuna tanah pan digali terus. Iya, dipakai bangunan, Pakai bangunan. pakai perumahan. Nah, itu kan. Anu geus jana aing. Baca aing salah. Atuh ada ayeuna non wajar loba bencana ge. Loba virus, loba penyakit, loba bencana. Kamari anyaran Gunung Semeru meletus. Kumaha sok mah. Tetanggalan dituaran. Ya. Nya. Taneuhna dicokotan. Kumaha atuh. Ripuh pokoknya mah. Oh, cek lagu Gebit GAD mah untuk kita renungkan. Eta. Tidak, kudu merenung. Tapi nya seueur bencana ge jalma kurang menyadari. Angger Asal teh enjoy we. nya beuki we angger kana MBK mah nya. Deket ka maut. Nya. Bencana. Heeh, butuh duit ka MBK deui. MBK deui. Padahal mas mayarna teh manehna teh seuseut. Ngutang gitu teh. Apa ngaleungit? Begitu datang ngaleungit heula. Deh. Bingung dah. Pokoknya mah omat hirup teh geus susah, tong ditambah susah. Eta komo deui loba ngahutang. Kudu mayar nanti mana? Maneh teh jelema kekurangan. Kudu nyadar Ngahutang, dirinya. kudu nyadar diri. Loba gayanya. Perbanyaklah kerja, bukan ngahutang. Aya saalah dua alaskeun ge digawean mah Jadi, nah, jadi duit. jadi duit. Gitu. Atus assalamualaikum.